أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ketika ayam muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peting kesangan asal udang peting kesangan bebeja ka Bu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh makana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya na terbuka masyaallah jahil. Ih atuh ibadah mah ibadah bae. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Ja ibadah sia mah kitu asal boga duit bae tenang. Asal teu boga sama geus akur bae pan. Asal teu boga duit bae capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran bae tahajud teh. Mun sekarang gitu pan dia mah. Maju pendi kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh, karung satrek laku alhamdulillah. Kadituna teu tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang ngeunah, ulah hayang tenang. Nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering, datang ke mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe, atuh pantes. Sia bisa tahajud, dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur Tileletik Khari. Geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodoannya nama tapi terbukti. Jeung loba-loba deui wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus Khari kul adat urusan Allah teh mah jeung Allah. Aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia, malah zikirna ge jang dunia. Atuh Kifudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan. Atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat da jang karung supaya laku. Mah usah potong. Teu beres itu beres. Babacaan teh jadi lain tambah bagus, tambah kredit. Nah, atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia kabeh mataul gurur kabeh dunia teh tipuan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
selalu gitu-gitu. Ad-dunya bahrun amiq qad gharqa nasun katsir. Dibacakeun ku khatib, ittaqullah. Khatib Jumat. Tukang khutbah, ittaqullah wa'lamu. Sial tak khatib. Turun khutbah yang dibayar. Kan goblok tak khatib. Je di pondok tarolol kabeh gitu. Nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah. Wahara tak khatib. Atuh ieu ge digetruk-getrukkeun ku nyana. Naon agara? Tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial tak khatib. Na dunia bahrun amik kun gori kon asun kasih. Dunia bagaikan laut anu ngerem, loba jelema nu kakerem ku laut. Eureun khutbah minta duit. Eta kiai deui goblok. Deuk iraha tuh bener eta kiai. Nyana nu khutbah nyana nu hayang. Kukula pernah dipidatokeun marah ka kula. Kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari. Bisa bodoh atuh aing mah. Butuh teu aing ka sia. Di akhirat sia ku aing ditunjuk sia. Je parangsana. Ajeuna orang pacar musuhan. Padahal mah teman nafsuna. Pedah kula teu dibere-bere sebenarnya mah. Lamun nyana bagi dua mah moal. Teu bareres. Nebuh kula mah bodoh nya deuk barah deuk teu urusan nyana. Engke ge karasa nyana ketika sakaratul maut. Masa ibadah dibayar? Engke masih puasa ge yang dibayar. Tuh age budak leutik ja. Ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000. Oh, bere. Sore bae nyana mah. Dibagi mana? Age orok ka mun kos kitu mah. Abah kula osok tak kos kitu baheula. Tabang ngadidik supaya daek puasa. Puasa cenah ke dibere duit. Ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nyana mah. Duit mah dicokot ku jasa. Nah ngadidik bisaan kolot mah. Bere supaya daek doang. Engke ge jadi mikir ka kolot dageun masa minta bae. Nanti lamun aya khotib minta duit orok teh sebenarnya mah. Hampura kiai nusuk minta duit. Asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan. Tahan heula sakedeung. Aduh ya Allah ya Rabb masyaallah. Atur supaya murni. Setelah diatur, jadilah waliyun min auliyaillah, waliullah. Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah, anggap kula lain muslim. Oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili lamun kula sadetik teu inget ka Allah, anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Azhari hese neangan hahalang di hate kula. Di teangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngannyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan, bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh makana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka masyaallah jahil. Atuh ibadah mah ibadah mah. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Ja ibadah sia mah kitu asal boga duit mah tenang. Asal teu boga sama geus akur bae pan. Asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran be tahajud teh. Mas sekarang itu pan siapa? Maju pendek kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh, karung satreuk laku alhamdulillah.
kaditu nanti tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah kos kitu mah ibadah mah ulah yang tenang ulah yang ngeunah ulah yang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ka mana sia ketika gering datang ka mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyo pere cenah tuh parah tuh caknya tuh ya pagaweannya na meureun nah itu dek istiqomah teh hese nah ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah nu mere capek ge Allah atuh terus bae aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah hayu bae geus ka Allah capek ngeunaheun tenang henteu ka Allah ieu lain ka capek lain ka tenang beres karek ibadah lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho urang mah hayang ngeunah bae sagala dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditu kan ka ditu kan malah ka belah dieu nama neng sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal goblok meureun sia mah mulai geus aya goblogan di dinya aya tangkorak sia aing kawin deui ge ieu nah mulai geus lain gebagusan deui pamajikan atuh nyayur asem ge dikonengan pantunna salah pamajikan ge serba salah tapi cak abah teh apa ai waliullah mah lain kitu neng nyayur asem di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya lagi bari sising sate eta dongeng abah bisa aja sata abah Masya Allah ku bunga-bunga nyayur asem teh dikonengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye waduh Masya Allah terus dia diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem dikonengan sakitu ge saeutik konengna waduh cak salah kieu kumamun isuk loba jasa ye konengna Masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna kayaknya na mikir bener henteu si aing diatur teh maksudna kumaha ulah aya masih wallah cara nunggu sejarah tadi wali-wali Allah minimal orang bisa setengah nangis mantep jasa emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobok Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir emang Tuan Syekh Abdul Qadir teu nyahoeun kitu nyana dihadiahan mepannya nama teu maot urang ngabangsa ka Abu Hasan As-Sadzili emang nyana teu nyahoeun panjana teh teu maot nya mah ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu hariru maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan lamun batu ngobrol jeung batu tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu gunung ngobrol jeung gunung atuh komo manusia anu hadiah kanyana mulai Masya Allah Tuan Abdul Qadir teh takkan lelekeun we hibernya mana nusuk unggal peuting kaing hadiah tuh Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca langsung datang beng aya naon sia Pendi didagor gua sia atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia atuh sing hade nah aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana lantaran lain timbul tina nafsu
ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene, ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene, ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh, ketika orang geus jadi lub sirrul asrar moal aya nafsuan, moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna, besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna, teu diijabah doana wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah biasa bae, waktu diijabah waktu henteu lain urusan. Urang makan lain ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh. Naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan karya memang lain mendek eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta taeh ya tuh urusan Allah. Masya Allah karim. Deuk kumaha? Tuh, kuari diatur. Wusul ilallah. Geus eueuh nafsu. Nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinyalah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna ge engke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah, datang ke khafi Allah Allah, datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksуда lamun eueuh nu mindahkeun. Tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kajahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun nya. Moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah. Ya teu sakadar haji mursyid mah atuh lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mentak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganana thariqah jeung jabatan? Thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia, baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Deuk ditaekeun deuk diturunkeun kumaha Allah. Ieu ka Allah we. Singkirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid geus mursyid. Gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah zikir. Ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen bae heulanan. Engke ge karasa ieu kunyana. Ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh. Lah aing mandek eureun bae tah. Eureun balukar eureun. Atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu. Emang kunaon gitu. Barang zikir bae ieu warung merosot. Aja ku bantu aing nangan al-hikmat belah al-hikmat urusanan datang ke Habib Rozak dibere kunyana pesok keris ini insyaallah lah katanya ya keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin hatuh geus kos kitu tah diatur truk Masya Allah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh, digoda ku jabatan teh, digoda ku berbagai nikmat teh. Henteu hiji Allah. Ti dieu geus boga kanikmatan. Nah, sakubata mari diangkat jadi wali Allah. Ieu kan di dunia. Geus sama urusanna kamari. Hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah. Sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur, tapi ieu qalbu jeung Allah. Sekalipun jeung presiden atau sabaraha jalema zahir ya, tapi qalbu jeung Allah. Berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae, tapi nya mah teu melu sabodoh jelema ieu, nu penting dirina jeung Allah. Geus, ai bisa mah mangga bae, ketika teu bisa hati-hati. Geus wali Allah
nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya. Atuh waliullah mah atuh kumahanya na bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah, eta teh aya kuari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae, kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueuh nu kararitu di kumaha? Di negara ge aya kuari teh di negara. Anu keur ilu pupolitikan biasa. Urang mah teu jaho, si eta. Tapi jangan ngaluruskeun setik. Atuh mal kanyahoan. Urang kuari hayang boga sumur, caina supaya keluar kan kudu digali heula, aing ngagali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang mandeureuna sananaha, nananaha. Atuh teh nyaho jiganan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ge ka wali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya keuntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae ku jana. Teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana. Nah, berangkat terus jadi di akhirat kuarima huwa ammaribuhu fil akhirati, keuntungan di akhirat masyaallah fahuwa fil jinan, surga. Lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga. Geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman Rampadan, Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan. Kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peting teu dahar teu nginum. Aya nu pingsan. Teu pingsan geus pingsan ya. Nyana kan ngalirik we ka luhur, ya Allah ya Rabb, teu kebel set datang. Kan kasaksian tah dahar. Ini kumaha aja sahanu mawa eta. Kan di mah Haji Pendiman nu aya gareuh. Geus aya di mejanya dari dahar, pada kemana ini? Orang cocodot darata. Itu kan beda, jengkel bakawalian. Tuh kan? Itu mah daratang, gimana? Cocodot, berit, cucurut. Emang sebangsa ieu cenah wajeng berit. Tuh kan? Masya Allah karim. Surga walhur bidadari. Atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang. Atuh nya mun nyidu ka laut seungit. Atuh kelek lagi seungit dak. Atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal. Masya Allah karim. Atuh seungit ya nama. Ya Allah ya Rabb. Lamun cinggirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura. Cek mata poe kula eleh ku cinggir bidadari. Mata poe mundur mitela hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede Haji Pendin teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ieu walhur ya Allah ya Rabb wal kusur. Wih, istana, gedong. Atuan batana ge lain buatan Cisoka. Bata buatan Cisoka mah komeng, kahujanan jadi tanah. Sial ta Cisoka. Ya Allah ya Rabbi. Ieu batana ge tina Zabarjud. Inten permata. Masya Allah karim. Ieu tajang wali-wali Allah, wal gilman, pengladen-pengladen sekitarna. Anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen. Wal asribah berbagai minuman. Geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa geus. Sagala kahayang minuman aya kabeh. Ya Allah karim. Sairun ni'am. Jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, yakni surga ma'wa aya segala rupa. Dibere bidadari seorang 70. Masya Allah encan bonus-bonus
Ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beteng mah ayo pindah ti beteng ka beteng ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran ku ari ku urang kabong di teangan ku urang dunia datang ka urang eueuh himah ngaji eueuh himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogona urang jauh dideuleu ku urang kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya tak atuh kue cincin di minyak misikan nanaonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bade krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah kabong bro engke naon teu hiji bae Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus udah naonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali haji pendek mah lah sak sorga sakali dong nya nama gitu teureus teh sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar teu bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun kurang sorga pen sini pendah tadi namanya dah di luar bae teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nyana ikan neraka meureun embung ka sorga teu datang di tengah ngan digarrokeun we ku kawin gede pen gitu aduh Masya Allah nah iyalah keuntungan mengurus ruhani tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh tapi langkah urang soba mulaian hiji udang tipeting ulah kapiheulaan kudu dihandap udang biasa normal ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum ai neuleuh ka sisi aya ceklak beres pogon kiai sia Masya Allah karim tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung isina ya Allah ya Rabb rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting aya eueuh coba ge geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah Masya Allah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah cek Allah siang ngagawean sunah geus kos fardu bae tuh komono fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun sunah bae kos fardu maneh atuh komono fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa zuhur ge diengkeng-engke hiji jeung asar asar
kadang-kadang waktu subuh banget istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Aja jangan kieu Allahumma hadi di cak anak dah kok. Duha sih pakai kunut apa mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah subhanahu. Tinggal orang nyaritakeun ruh rohani al qalbu wallahu a'lam.